Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kakak-kakak. Kumaha kabarna kakak-kakak dinten ayeuna? Mugia urang sadayana dijaga salawasna ku Allah Subhanahu wa taala. Sateu acana ngamimitian diajar dinten ayeuna, hayu sasarengan maca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Dina dinten ayeuna urang sararea diajar ngeunaan maca paguneman, membaca percakapan. Ini kita akan belajar membaca percakapan dalam bahasa Sunda. Yuk kita perhatikan sama-sama, kemudian nanti praktekannya, Kak. Di stasiun. Balik ti sakola, Adi disamper ku bapana lantaran rek tuluy indit ka stasiun kareta api. Pulang sekolah, Adi dijemput oleh bapaknya karena akan pergi ke stasiun kereta api. Adi jeung bapana teh rek mapakeun pamana nu geus ngabejaan yen rek datang poe harita kana kareta. Adi bersama bapaknya akan menjemput pamannya yang memberitahu bahwasanya pada hari itu akan datang menggunakan kereta api. Tabu sabaraha kareta teh dugina, Pak? Jam berapa sih kereta nyampenya, Pak? Mang Toni mah kamari nyariosna tabuh 2-an. Om Toni kemarin memberitahu jam 2-an. 15 menit deui nya, Pak. 15 menit lagi ya, Pak? Enya 15 menit deui. Iya, 15 menit lagi. Dupi itu, Pak, nuju ngagaleh naon meuni rame. Itu di sana lagi ngapain sih, Pak? Kok rame banget? Itu calon penumpang ngantai di hareupeun loket, tempat ngajualan karcis. Tuh, mani tartib nungguan giliran. Itu tuh calon penumpang yang mengantri di depan loket tempat menjual karcis. Tertib banget kan menunggu gilirannya? Saenya, Pak, saur ibu guru mah eta teh kalebet budaya antri nu kedah ditumuwuhkeun. Bagus ya, Pak. Kata bu guru, itu tuh termasuk ke dalam budaya antri yang harus kita tumbuhkan. Tuh di tempat mayar peron ge, jalma-jalma nu rek asup ka stasiun ngantai luyu jeung waktu datangna. Nu datang ti heula aya di hareup. Sedengkeun nu datangna pandeuri merenahkeun manehna tukangeunana. Tuh yang lagi bayar peron juga, orang-orang yang mau masuk ke dalam stasiun mengantri sesuai dengan datangnya. Yang datang terlebih dahulu ada di depan, sedangkan yang datangnya belakangan, mereka ada di belakangnya. Sacara teu langsung ngajarkeun kedah sabar sareng ngajagi katertibannya, Pak. Secara tidak langsung mengajarkan untuk sabar dan menjaga ketertiban ya, Pak. Enya, komo deui di tempat umum seperti stasiun. Kawilang perlu bener-bener ngajaga katartiban. Katartiban kudu dijaga sangkan kapentingan jalma-jalma nu baroga kaperluan di eta patempatan bisa ngarengsekeun urusanana kalayan lancar. Pagaliwatana jalma nu sakitu lobana teh ari kaayaan tartib mah henteu matak pahibut tur ngadatangkeun kaayaan nu pikasusaheun sarerea. Oh, muhun. Itu karetana dugi, Pak, di RL Jarul 2. Oh, iya ya, Pak. Itu keretanya sudah datang, Pak. Ada di rel jalur 2. Hayu, tuh, gening pantona maruka. Mana Mang Toninya? Ayo atuh. Tuh, pintunya sudah terbuka. Om Toni mana ya? Gening Adi, jeung saha Di? Kok ada Adi? Sama siapa Di? Bapak Mang, itu Bapak di Pengker Mamang. Sama Bapak Om, itu si Bapak ada di belakang Om. Damang Kang. Alhamdulillah. Hayu urang kaluar heula sangkan salse ngobrolna. Alhamdulillah, ayo kita keluar dulu biar ngobrolnya enak.
Hayu Mang. Ayo Om. Tugas minggu ini adalah bacalah percakapan yang berjudul di stasiun, kemudian rekamlah menggunakan voice note atau rekaman, dan kirimkanlah tugas via WhatsApp. Terakhir mengumpulkan tugas pada hari Minggu tanggal 11 April tahun 2021. Jangan lupa ya Kak, membaca percakapan di stasiun dan direkam. Kemudian rekamannya dikirim ke Bunda via WhatsApp. Jangan lupa ya Kak. Semangat! Hatur nuhun kakak-kakak anu parantos ngiringan pelajaran dinten ayeuna. Hayu urang sami-sami tutup pelajaran ayeuna kumaca hamdalah. Alhamdulillah. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.